Bade naon Kang Udin? Gosip Pak. Kasih Pak. Siap. Dikosipakeun ya. Kasih Pak. Sak ah. Penyiar bukan kekurangan, gaji sabulan tenyukupan, tuntung udah gade, bari jeung capek hati, barang geus numpuk di pagade. Hai, hai. Geus beak gade keuneuh kabutuhan teureun keur listrik jeung sakola unggal bulan teu boga. Aya nu ngabejaan mun butuh kaperluan minjem teu hararese cukup make KTP nurutan tatangga ka kosi pang 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 najan mayarna unggal poe aku butuh makumangke sugan isuk pageto milik masahanya anu penting diimangi jo. Nyiar bukan kekurangan, gaji sabulan tenyukupan, tuntung udah gade, bari jeung capek hate, barang geus numpuk di pagade. Parahnya cenah. Para dia. Nah, enak ke tadi aja. Geus beak gade keuneuh kabutuhan teureun keur listrik jeung sakola unggal bulan teu boga. Aya nu ngabejaan mun butuh kaperluan minjem teu hararese cukup make KTP nurutan tatangga ka kosi pa 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 najan mayarna unggal poe ku butuh makumangke sugan isuk pageto milik masahanya nu penting mah diimange jo. Gitu cenah Kang Udin. Alah si Gosip. Kasih Pak, kasih Pak.